Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Keke nah jalma eta teh atawa urang leuweung asa ku araraneh kieu aing maneureuna kaluhurna hulu anjing kahandapna jalma aing kakara umur-umuran salila hirup di leuweung asasan pernah manggihan ye Nini Sukmi ogenan sok ngadongengkeun eta mah cenah kejadian sababaraha taun ka tukang mustahil lamun aya keneh teh zaman kiwari kitu cenah cek Asih karek ogenan Asih beresna gerentes kitu kadenge eta jirim teh pok nyarita. Di dia urang kudu ngatur siasat dia nah hari kalemur anu girang nah hari kalemur anu kidul ngan lamun cek panalungtikan lamun seug jelema anu ragrag kawahangan terus kabawa palit tah walungan ieu anu pangdeuketna kalemur teh nya lemur eta pisan kitu cenah cek jirim anu saurang jeung moal salah deui pastina ogenan anu palit mah kahilir euy moal ka ditu moal pasti ka dieu cek birong harita teh bari jeung tutunjuk nuduhkeun ka belah hilir. Waduh, ngari pirong sia, sok ngaya-ngaya bae. Nyaho, ngari palit mah ka ngilir. Piraku atuh aya palit ka girang, geus pasti nuturkeun pelitna cai. Geus mah geus, kalau ngadebat nu teu puguh lah. Ayeuna mah aluksi urang palikiran ieu. Nah bareng asup ka eta lemur teh atawa kumaha ieu ngadenge si brewok nyarita kitu birong langsung nempas ari sia wok aduh ampun teh kapan ku aing teh geus dibejakeun wok yen pangartina eta bikang teh lumayan luhur terus sia jeung aing teh kudu misalnya wah modaran karep atuh wok narek kumaha lamun aing modar sia jeung kumaha lamun nepikeun ka si Sarkono modar deui cek birong harita teh ngarumasakeun boga elmuna can bener-bener masagi kitu deui Sarkoni manehna kakara sabaraha taun diajar silatna oge waduh, kela kuring sa memeh ngomong aya anu di ralat heula saeutik lain Sarkono didinya entong ruksak ran batur Sarkoni mah nya Sarkoni bae atuh ulah dikono-kono paur aran geus katincak anu aya konoan waduh bahaya euy bisa-bisa nyugak ta si kono tadina urusan ieu Kang naon anu bieu diucapkeun wakang ayeuna mah mending bebarengan bae lamun aya anu keteter mending lompat wae bebarengan keur nyelamatkeun diri kitu doh nating atuh sia onaman miyuni hayam kampung Sarkoni geus pokona mah kieu ayeuna mah kudu kapanggih eta bikang kudu bisa kabawa duanana aing leuwih sugema pisan ieu kitu cenah pagunemanana si horeng teh eta teh si brewok Sarkoni jeung si Biro anu maksudna marek nalungti kayan lemur anu dicuriga keur maluruh udaganana. Ari Asih harita teh lesot merhatikeun ka sakabeh anu dicaritakeun ku jalma-jalma anu daratang ti leuweung teh. Teu lila Asih teh ngagerentes dina hatena. bener we teh nu dicaritakeun ku tua kampung teh ieu sigana ye jelema-jelema biadab jarahat teh garong ieu teh meureunna paingan loba hulu domba jeung sagala dibakecak di dieu meureun tapi aing ngadenge teh rek neangan-neangan awewe kitu saha eta awewena nya atawa memang itu baladna keneh anu patelak jeung aing kitu lamun memang bener ku aing eta jelema anu kungsi taruh moal dihampura deui kaya kieu mah dipodaran ku aing mah kitu cek Asih bari terus nalingakeun deui ka tilu jalma geus lah ayeuna mah kieu we euy ulah loba omong lah jeung ulah loba cicing di dieu bisi kaburu janari manten hayu kitu cenah cek si Brewo bari curela celeng-celeng eta jalma nu tiluan teh curelatan deui
Bareng jeung eta jalma arindit, Asi oge nanjung nangtung, juralit, celek, geus aya di luhureun batu. Terus turun tina panyumputanana. Sanggeus kitu mah nuturkeun jelema-jelema anu luncatan tadi. Asi sulungkar salingker supaya ulah leungiteun udagan. Sameme eta komplotan garong nepi ka lembur. Jurelat, celek, ku Asi dipilaan lengkahna. Kebeg tilu komplotan garong teh harita ngarenjag reuwas. Komo atuh si Birong mah. Sabab kealaman anu geus kajadian teh ayeuna bet karandapan deui. Balukarna harita teh sakabeh garong ngaraneg, bari jeung reuwas, ragreg areureun heula. Sakedapan mangahulang pok Sarkoni teh nyarita ka si Brewok. Wah, Kekang Brewok, ngegejabak asa gede-gede teuing. Ngadenge Sarkoni nyarita kitu, Birong nyenghor ka Sarkoni, bari jeung tuluy luncat bari jeung taki-taki. Jelas anu jujur lalitan teh lain jalma samanea, tapi jalma anu geus kasih puku ilmu. Ulah, Kekang Brewok ngaya kelong gede pisan, ngegeyabag tuh, terus nyengcelek direpun urang. Ngadenge Sarkoni kitu, Birong nyenghor ka Sarkoni, bari jeung tuluy luncat taki-taki. Jelas anu jujur lalitan di luhur teh eta teh hiji wujud manusia. Ari sia deuleu ku bobolor sia Konisar. Ngaduh, ngulah diwulak-balik katunggaran kami teh Kang. Sarkoni kitu. Gading si Sarkoni, kajarong, pibahaya dia. Lain kalaka ngomong nu teu pogo sia teh. Kitu cenah ceuk si Brewok. Jeleng si Brewok teh kagigireun eta wujud anu bieu ngajuralit terus pasang kuda-kuda. Geus surti kana kaayaan anu bakal kajadian. Nilik tina dadegan jeung kaayaan eta dangdanan jirim teh anu aya di hareupeun si Brewok tetela lain jalma samanea. Pok si Brewok teh ngagerentas. Wah, lain jalma biasa ieu mah euy. Najan pangawakan jangkung lenjang kitu ge tah. Tapi pangartina lain lalawurakeun. Kitu galecokna si Brewok. Anu tadi jujur lalitan teh ngajanteng teu lemek teu nyari. Panonna seukeut merhatikeun kanu tiluan anu geus ngepung manehanana. Pok Birong teh nanya ka eta jiri. Sia wawanian nyegatan aing ha? Hayang modar berarti satenya. Ngadenge Birong nyarita kitu. Sarkoni kaluar wawanena, dasar garong. Pok nyarita bari jeung serepet ngalugas bedaugna. Geus surti ayeuna mah, yen anu aya di hareupeunana teh lain kelong tapi hiji jalma anu ngahalangan kana pamaksudan Sarkoni sabalad-balad. Serepet gurilap-gurilap, bedog katojo ku cahya bulan. Maninga gurilap saking ku sikeutna eta bedog anu dicekal ku Sarkoni. Sia sepan ngalas. Wani-wani ngehalangan kenal lumakuna ngaing sia. Geus bosan hirup sia teh. Ya, bisi yang ngayang nyaho ngaing Sarkoni. Muridna Pak Guron ngajak bodas. Geus loba nu dipodaran tangku ngaing. Kitu pok-pokana Sarkoni. Maksudna manyingseunan ka eta wujud anu aya di hareupeun manehanana. Ari nu ngajajanteng anger wae teu nyarita. Boro-boro usik cicing we teu ngisan saeutik-eutik acan. Pok si Brewok teh anu ngarasa manehna jadi luluguna nyarita. Dasar kelong newo-newo sia teh. Iblis nu nyaliwuri. Naon sia maksudna megatan aing di dieu? Setan sia. Ngomong sia sok. Lain ngabatem wae kitu jiga arca sia teh. Harita si Brewok susumbar ka eta jirim. Anger we teu usik teu mali. Nangtung aja janteng. Bareng keur kitu, eta jirim teh ngised saeutik bari jeung Pok nyarita. Ari kamarana sia cucunguk, cacing kalung anu bisa nangan acleng-aclengan deuleu. Ku aing kadenge sia teh keur maluru awewe anu leungit cenah anu dibawa ku balad sia. Kitu cenah ceuk eta jirim. Ngadenge caritaan eta jirim kitu. Si Brewok asa manggih jalan keur mah eukeur eta nu diteanganana. Ayeuna kadenge pisan ku manehanana. Wah, masalah deui ieu mah yo. Kamanakeun ku sia? Eta bikang teh ha? Sok kadiekeun sia. Lamun sia hayang salamet. Wah, ulah loba dibawa ngomong ngok. Podaran we sakalian lah. Nah, ting atuh mah jeung loba carita sagala wok.
Barang keur kitu hiuk dengelan si brewok teh disusul ku kadekan bedog Sarkoni anu ngalalengeun Asih. Orokaya Asih lain jalma atah-atah. Geus asa kuarahan ti Nini Sukmi. Sakilat ngalikeun awakna ka beula kenca. Sakalian nyingkahan serangan ti Sarkoni. Kurang ajar sih. Rasakan hap-hiat. Hajat. Perep buleud segede cangkir kalapa teh lempeng pisan. Anu dituju dadana Asih. Ari Asih anu aya di hareupeun si brewok. Ngan Orokaya perepna ngeplos. Teu keuna kana sasaran. Sabab sakilat Asih narik suku kencana. Dibarengan jeung awakna doyongkeun ka tukang. Dina jurus monyet ngemil. Plos-plos. Kitu deui sabot Sarkoni ngaheumbatkeun bedogna. Eta awewe teh sakilat ngageserkeun suku katuhuna ka gigir. Bari awak nyerong tina jurus sanca muntang. Leungeun kenca mapag pepeuteyan Sarkoni anu keur nyeklan bedog. Hiuk siet. Bedog disada saking tarik-tarikna eta gerakan. Hiuk-hiuk plak cepret. Kuak. Sarkoni teh panggeulana kekeunaan ku tenggeulan. Anu ngabalukarkeun. Leungeun Sarkoni peureus jeung sing sireumeun. Ampir-ampiran bedog anu dicekelna nepikeun ka leso. Waduh, walah, iya, gaduh meres, kakek ngaing setan, manusia atau ala setan sedeh, kurang ajar. Kitu cenah cek Sarkoni bari pupuringisan, terus mundur 2 lengkah ka tukang. Sabab leungeunna karasa panas jeung peureus. Nampo gerakan lawan kitu, si brewok geus bisa ngajudi, pok ngagrentes. Wah, bener-bener itu lain lawan atah-atah euy. Buktina bisa ngahindarkeun 2 serangan sekaligus. Pantesan tah si Birong kadese ogenan. Kitu grentes hate si brewok. Sabot keur ngahulang kitu. Asih harita teh nyarita. He manusia biadab, cucungok jengke, ya bisa sia hayang apa? Ngaran aing Asih, lemur aing ti tutugan kebon jati, katelahna Gunung Tegalega. Cukup teh tah, kapanasaran sia. Ngadengi Asih nyarita kitu. Si brewok ngahulang sakedapan, panenjona seukeut ka eta jiri. Anu ngakukeun ngaran Asih. Walah, buah-buah itu awewe dulurna dipaling teh ata ku si Birong. Da geuning nyebut-nyebut kebon jati sagala. Da memang cek keterangan si Birong jeung Japra datangna teh harita ka leuweung jati. Wah, bener ieu mah. Aing kudu hati-hati nyang hareupeunana. Nampo si brewok ngahulang kitu. Harita Sarkoni jeung si Birong terus nyerang ku jurus-jurus anu mantak ngalumpuhkeun musuhna. Tapi Asih ogenan bisa maca kana gerakan jeung serangan lawan. Teu kudu hese-hese nyang hareupan jalma anu tiluan pikeun Asih mah dina mangsa harita. Oi, ulah tuluy ngahulang kitu atuh. Serang oi, serang. Kitu cenah cek si brewok. Koreja, si Birong sadar kana kalakuanan. Lamun seug manggih lawan anu babarian mah geus kudu modar si Birong teh. Sabab ngahulang sakitu lilana bisa ngasupkeun serangan balik ku lawanna pikeun ngabinasakeun si Birong. Pok Asih teh nyarita deui. Hei manusia bejat, garong gerot sia. Si anu tiluan gera mantok ti lemur ieu, ulah wani-wani ngaganggu sia. Sumawana ngariribeuh, komo tepikeun ka ngaruksak kana ketangtreman ieu lemur. Bisi sia panasaran sok, mumpung aing sadar keneh. Aing moal sieuna jan sia make kedok kitu patut ogenan. Sia jelema lain anjing atawa ajag. Naon maksudna sia mamake kedok kitu patut? Asih nyarita kitu, bari jeung paneteupna teu lesot kanu tiluan. Teu lila sebrut, si brewok teh narajang ku tajongan anu dituju tonggong Asih. Sangkaan si brewok mah Asih teh keur merhatikeun ka si Birong. Tapi edas balukarna sabot hiuk suku kenca si brewok napa kana taneuh. Leungeun duanana disikukeun dina dada. Suku katuh diheumbatkeun tarik pisan. Tapi si brewok teu nyangka Asih bakal mapag tajongan si brewok. Memeh tepi kana sasaran. Asih geus miheulaan manten ngajaul ka luhur bari jujur alitan. Pas Asih rek napakeun sukuna kana taneuh, suku Asih mapag tajongan si brewok. Anu balukarna aduna 2 kekuatan anu digunakeun ku Asih jeung ku si brewok. Harita kadenge pisan lamun suku jalma biasa mamantak ketir jeung mantak paur. Ceplak cebrot gedung. Harita si brewok ngabangkieung awakna muter ka bawah ku tanagana sorangan. Anu dibalukarkeun ku tanaga Asih anu mapag suku si brewok. Atuh keur maeukeur awak si brewok teh jangkung gede katambah deui asa dipurilitkeun. Aduh,
kurang ajar sia. Nyucung ka aing. Bangkiung si brewok teh leungit kasaimbangan. Belak nang karak bengkang dina luhureun jukut, bari jeung ngarasakeun sukuna asa potong. Nempo si brewok nang karak bengkang, Birong sakolepat mesat bedogna kitu di Sarkoni, bareng nyerang ka Asih anu kakaranapa kena lemah. Tapi orokai Asih gesit nyingkahan serangan bedog Birong jeung Sarkoni. Asih make jurus-jurus anu diturunkeun ku Nini Sukmi anu jadi guruna sakaligus jadi inung kukutna. Kurang ajar ya, rasa keueuh. Hiat. Waduh, kurang ajar. Hap, hiat. Dua bedog gugurila panutupan awak Asih. Hiuk Sarkoni tengah hembatkeun ka belah handap. Nu diala puhu pingping jeung bincurangna Asih. Disusul ku Birong sarua ngahembatkeun bedogna nu diala teh beuheung jeung sirahna Asih. Juralit plos leplos. Asih ngagiwarkeun awakna ka gigir. Jaul Asih teh kaluhur. Pas keur kitu, Asih nempo aya lolongkrang kosong. Sakilat suku Asih teh ngasupkeun jejekanana ditajongkeun kana beungeut Sarkoni anu make kedok hulu anjing. Bari awak Asih melenting ka luhur. Barang jeung melentingna awak Asih, keuneng Asih kena pisan kana carehamna Sarkoni. Atuh teu anta parah deui balukarna kedok anu dipake ku Sarkoni teh amburasut. Bray, katempo jelas pisan beungeut Sarkoni dibarengan ku tanaga anu rongkah pisan. Rasakeun sia setan. Hiuk cedak, bangkieung, ceker burinyai. Karasa tetempuan Sarkoni teh asa ngaburinyai. Careham Sarkoni asa remu, panon teu puguh deuleuan. Dalig deug, Sarkoni teh leungit kasaimbangan. Awak Sarkoni anu jangkung begang teh ngadayagda ka tukang. Bareng jeung kitu disusul ku kepretan kana pipi Sarkoni. Kaprot. Awak Sarkoni beuki ngadayagda. Leungit kasaimbangan akibat serangan Asih. Kuak Sarkoni teh ngarasakeun akibat tenggelan Asih. Geuningan loba kunang. Ngaing nguntum muluk. Aduh, kurang ajar. Pokna Sarkoni bari jajarig jegan. Jebro deui ditampiling ku Asih 2 kali. Ngiang aing. Ngiang bebek aing ngarasa. Aduh. Terila koleang awak Sarkoni teh doyong sruk nyungsem kana tani. Sabot Sarkoni ngadang heua, Birong olohok nempo kejadian model kitu. Atuh Asih teu meuceun kasempatan bisa nyusul serangan ka Birong. Sakilat ngahembatkeun peureupna nu dituju puhu ceuli Birong. Tapi Birong sakilat nempo gerakan Asih nu bakal nyilakakeun kamanehanana. Birong ngagiwarkeun awakna ka tukang, suku kenca ditarik setengah lengkah. Balukarna serangan Asih ngeplos ngahakan angin. Bisa kene sia ngagiwarkeun serangan aing ha? Bisa kene koplok? Ulah disebut aing deui lamun teu bisa ngalawan bikang samodel kitu. Ulah disasaruakeun jeung balad aing sia sok maju deui setan. Kitu cenah cek Birong. Ari Asih ngahaja harita teh teu metana naon manehanana cicing. Atuh puguh Birong teh nafsu. Manehanana terus nyerang ka hari. Ari Asih ngan saukur ngagiwarkeun ka belah gigir saeutik. Atuh Birong teh rada nolonjong. Sabot nolonjong kitu, siku kencana ngetig kana tulang tonggongna Birong. Jebret, jedak, kowowong. Birong teh hari tengah gorowok tarik pisah. Ayo, kurang ajar ya. Tolonjong, bro. Birong teh tisuk-suk kana tan. Nempo kayan baladna kitu. Si brewok harita teh ngagulinjal huda. Pok harita teh susumbar. Mangkluk setan alas. Kurang ajar sia. Geus camplak sia ka aing. Ieu lawan aing. Montong deuleu balad aing deuleu sia. Sok ketrukeun pangabisa sia. Ceuk si brewok susumbar. Padahal dina hatena mah ngarasa gigis. Nempo Sarkoni jeung Birong geus sumarurung kekeunaan serangan Asih. Ari Asih tuluy pasang kuda-kuda anu maksudna mereka gunakeun jurus anu tara biasa digunakeun. Bari jeung hayang nyoba kaampuhanana nepi ka mana. Sia mangkeluk, saya ngaran sia, naon maksudna sia? Sia keur reangan awewe tah anu tadi diomongkeun. Jeung naon deui make jeung sia marake kedok hulu anjing. Ngomong sia koplok. Ngadenge caritaan Asih kitu sakedapan mah.
si brewok teh cicing, tapi anger taki-taki bisi dibongohan deui. Pok teu lila teh si brewok nyarita, memeh nyarita seuri heula nutupan hatena anu tagiwur. Buh. Siapa ngawakan awewe? Aing moal sieun. Moal aing mah. Eueuh ti dituna di kudu sieun mah deuleu. Najan balad aing geus nalamru. Nya bisi sia penasaran mah. Memeh ku aing di podaran. Ye. Aing anu disebut si brewok. Itu anu begang si Sarkoni. Tah nu eta ngaranna si Birong. Maksud aing neangan awewe anu leungit teh. Aing ditugaskeun ku lulugu aing pikeun neangan eta awewe anu pernah dipaling ku balad aing ti Huma Kebon Jati. Kitu cenah ceuk si brewok. Oh, kitunya sia setan. Bener we nya, ieu teh komplotan Garong teh anu sok ngariweuhkeun ka saban lembur. Naon maksudna sia? Tujuan sia make kedok hulu anjing? Masalah aing make kedok hulu anjing, ieu sabenerna mah hiji lambang ti paguron guru aing. Geus, sia ulah hayang nyao. Sok ayeuna mah urang izin patutunggalan jeung aing. Ulah disaruakeun jeung balad-balad aing deui. Tah aing anu ngaran si brewok. Si brewok aing tah. Sok. Kitu cenah ceuk si brewok bari nepakan dadan. Setan alas ya, nangtang ka aing, penasaran ka aing, sok keturukeun pangabisa sia. Barang cacap ngadenge caritaan kitu, cungungung. Aya sora anjing anu babaung tarik pisan. Hiuk angin teh gede pisan, ditambah ku sora hujan mani ngaguru. Atuh asih teh ngahulang sakedapan mah, perhatianana alih kana sora anu ngaguru. Tatangkalan meniting pelenoy, saking tarik-tarikna eta angin. Bleg-bleg, alam teh asa poek pisan. Teu bisa nempo curug-curug acan. Asih teu sadar kana kayan didinya. Anu aya dina hate asih, harita keur mikiran kana eta kejadian. Jep angin teh eureun teu pupugu. Kitu deui sora hujan. Teuing ka mana ngilesna. Barang asih ngalieu ka musuh-musuhna. Kasampak teh musuhna geus leungit teuing kamarana. Gebeg asih teh ngarenya, tetela, manehna geus katipu ku hiji ajian anu dipetakeun ku musuhna. Aing katipu koplok teh, berarti kitu meureunanya si bangsa teh tah keur ngabobodo ka musuhna teh. Lamun manehna seug ngarasa kata terjajaten, ku cara kitu teh keur ngaburkeun dirina teh. Keun hiji waktu pasti papanggih jeung aing lamun geus apal kaya kieu, moal bisa kabobodo deui. Teu lilet ti harita, sanggeus komplotan Garong eueuh ngiles ti hareupeunana. Harita kadenge, hayam jago kongkorongok ti belah lembur. Mani reang di sarada. Sasatuan peuting di sarada. Jiga anu milu nyaring marengan ka asih anu keur jojoreratan ninggalkeun eta patempatan. Tengenek lilati harita, srog asih teh ka hareupeun imahna Maraswi. Kasampak teh Iwin jeung Maraswi keur dariuk di hareupeun imahna. Barang katempoan rentang-rentang datang ngadiketan ka imah Maraswi. Pok Iwin teh nyarita. Itu geuningan mah si Nyai teh datang, kan urang tanyanya. Kitu cenah ceuk Iwin bari jeung nangtung. Harita asih bareng srog ka hareupeun imah. Manehna ngagebeg sabab kasampak teh Iwin keur diuk di hareup. Srog asih teh nepi ka hareupeun Iwin. Katempoeun harita teh kesang asih masihan awakna, bari jeung bajuna oge bararasih. Pok Iwin teh nanya. Tah hasti mana ai? Peting-peting liliaran. Komo bari jeung sorangan hate melangka awak sorangan. Kitu cenah. Ngadenge Iwin nyarita kitu. Asih ukur mesem pok ngajawab pananya Iwin. Kakara oge rek pok Maraswi geus jol manten harita teh. Mawa cai song diasongkeun ka asih. Anu diuk digeureun Iwin. Nyai, tas di mana peting-peting ya? Sok tah nginum heulaanan. Jiga anu capek geuning, jaba baju bararase jiga tas ijen patutunggalan. Kitu cenah ceuk Maraswi bari neuteep harita teh ka asih. Ari asih ngarewet ka Maraswi tuluy nampanan cai. Regot-regot diinum, bangun anu hanaang pisan. Hatur nuhun mak. Oge ece abdi teh hapunten teu wawartos heula mangka teh. Carita nama panjang. Jeung deui pangna abdi teu wani nyaritakeun ka ece jeung ka emak teh. Bisi eta beja teh ngan saukur bohong. Tapi sareng cenah dipaluruh.
Gening bener yen aya komplotan garong anu rek nyen kaonaran ka lemur. Carita lengkap nama kieu ece oge mak. Cik Asih harita teh bari barabat nyaritakeun ti mimiti Asih dititah ka imah kutua kampung tepikeun ka kejadian tadi gelut jeung tilu garong tea di sisi wahanga. Tah kitu mak oge ece kejadianana teh kunaon abdi pangna kitu. Abdi teh pedah milu reureuh di ieu tempat di lembur makana abdi teh nalungtik sorangan ya alhamdulillah tah tiasa karengsekeun ku abdi kitu tah ce oge mak. Ngadenge Asih ngadongeng kitu Iwin ngarasa reueus kana kabisa Asih malahan mahulang Iwin teh ngahulang ras ingat kanu jadi anakna jeung salakina kasurung ku hate berat pok harita teh ngagerentes dina hatena. Kang Wikanta, kumaha nasib akang? Oge anak-anak urang Kang. Jeung deui sahari Asih teh atuh nah dedegan jeung tangtunganana hampir sarigig jeung akang. Buah-buah itu adik urang Kang. Anu sok dicaritakeun ku Abah tah. Lamun nya ieu adik akang berarti adik abi ogenan. Kanya jeung kabelana sarua teh jeung diri akang. Sabot Iwin ngahulang kitu. Kaciri ku Asih dina sela-sela bibir mata Iwin ngembang ku cimata. Terus ngalemereh kana pipi Iwin pok Asih teh nyarita. Cece, nah kunaon atuh? Aya naon? Segera balakakeun anu sajelas-jelasna ka abdi. Cik Asih harita teh bari neuteup ka Iwin anu bangun penasaran. Naon anu keur jadi pikiran Iwin dina mangsa harita. Pok Iwin teh nyarita bari jeung Ramisa. Nyai, adi ece anu geulis. Lamun nya mah heug Asih teh memang adi ece anu sok dicaritakeun ku Abah Wikanta anu sabaraha taun ka tukang. Ece teh bagja pisan. Sabab pirasat ece ka nyai teh bener-bener asa ka adi. Kitu cenah harita teh cek Iwin bari neuteup antep pisan ka Asih. Nah ece nyarios kitu. Buah Asih nu mana ce? Dari alam dunya teh geuningan seueur nami Asih teh. Nyai gelis dengekeun heula ulah waka motong caritaan ece najan kakara panggih jeung nyai ece asa geus hirup babarengan di lapisan sabab pangna kitu dedegan jeung rupa nyai teh rigigna teu beda jauh tah jeung salaki ece nyaeta Kang Wikanta anu ayeuna teh kumaha nasibna jeung teh di mana ayana. Ngadenge Iwin nyarita kitu Asih unggut-unggutan ngarti naon anu dicaritakeun ku Iwin bari jeung teu lila Iwin teh terus ngargocai. Sarengsena Iwin nginum, Asih teh neuteup kasurung ku rasa penasaran, Asih ngagerentes dina hatena. Nah nya Kang Wikanta teh lancek aing, sakumaha nu dicaritakeun bieu ku Cek Iwin. Bunga pisan ye lamun seuk teh nya, Cek Iwin pamajikan lancek aing. Nempo Asih ngahulang kitu, Maraswi nanya ka Asih. Aya, naon itu nyai? Jiga aya nu dipalikiran geuningan. Mah masok rareuwas ieu. Sok gede ka paur ari geus nini kieu mah. Bisi anu kaalaman ku nyai teh aya balukarna ka ieu lemur. Aduh, kumaha teuing? Asih sedih mesem pas ngadenge Maraswi nyarita kitu. Pok Asih teh nerangkeun deui ka Maraswi. Iwin oge milung hariwangkeun. Abdi tanggal waler kana naon rupi nu kajantenan mah. Nya nyai kitu pisan tah pamanggih ece ogenan. Moal ce abdi tangtos lamun panggih deui jeung komplotan garong ka dieu ku abdi mah moal tatapasini deui rek di podaran ce. Kitu cenah harita teh cek Asih. Ngadenge Asih nyarita kitu Iwin jeung Marasmi regreg pikiranana. Ari wanci beurang harita teh geus katembong. Manuk-manuk recet di sarada, patemalan jeung baturna. Lemur Cikuya pangeusina geus pada harudang nyiar laku anu geus tangtu sewang-sewangan. Kitu deui Didi oge geus nyari. Harita Didi ngoloyong mangsudna rek kaluar, tapi ditanya manten kudu jadi indungna nyaeta Maraswi. Rek gawe ka mana maneh teh Didi ayeuna? Pogo oge mah.
Dititanyangan sisian balong tah kumang Onas kabarina panggih tah poe ayeuna minangka kaburukna ye. Oh, sok atuh sasarap heula. Yeuh, da sanggup mah geus dihaneutkeun. Dengan aya keneh tah palis lauk menang ngalamaneh kamari. Nya mak. Lain nu dibelah mana di cenah eta? Si Onas nita babad sisian galengan teh. Cenah mah di Lebak Ciorai mak. Oh, dibelah Cimacan ujang. Pasti da ogena dari si Onas mah sibuk tah. Ku ngalaparab, da boga ingon-ingon loba eta teh. Keun bae eta mah urusan Mang Onas mak. Kuring mah darma dititahnya angan galengan tah. Moal sasarap ieu mah. Engkewe di ditu tah di Mang Onas. Da sok disadiakeun di ditu mah. Oh, atuh karep kumaha nyaneh we atuh eta mah. Kitu cenah cek Maraswi. Bangun anu tulaten geten pisan kanu jadi anak teh. Sabab ngan hiji-hijina